kan. Ya, kadang kapan tamu di mana, Mang? Di Rajana belah mana ya deh? Komplek Komplek. Pabuaran. Pabuaran. Atas nama saya, Mang. Tapi Nya, Pak Ade. Pak Ade, Mang Ade. Kemari tanam pepayana sarang si bapaknya banyak bulan Februari sama yang di belakang barusan nuamang teh 500 pohonnya 500 500 mah deui geus hitungan tanaman mah sabaraha mah. Ya. Itu sama anu si bapak mah 300 nya banyak 300 sama satu umur cuman dua-duana harusnya target panen bulan Agustus ayeuna ku sabab cuaca tidak mendukung. Gara-gara cuaca tidak mendukung ya. Ini kan bulan 2 kilo 4 5 genep 7 8 Harus nanti padahal kan Agustus dicak ya. Tapi 8-nya ku 8 akhir jadi pas 7 bulan Eta nu hana ku aya ya, Pak. oh juga bonangan kedubaran kembali teh anak kan muncul Moal. itu gara-gara hujan berhasil 2 kali 2 lain-lain penyakit itu teh Ya rawe cenah ku si bapak panjatkeun pengelas gitu. Dan ini urang yang ka ditu sudah. Karena pemoto buat bensin. Jela pernah kayak itu jeung Ramdan teh. Cuman saya teh dina pas tahu nanyakeun teh aya si akang-akang anu yang gede. Oh, Pak Ade mah di ditu kenapa? Ajarannya cenah kudu ka ditu meureun. Oh, meureun dia kayu kayak ketemunya cenah di perapatan itu. Wah, biasanya rek acara ka Ciranyang, Cipeuyeum. Lanjut we jalan raya teh. Jalan lanjut teh. eta teh bahasa bulan naon nya nu eta teh ya? Bulan lah, itu 2 bulanan. Itu mah nyedan teh segarnya. Ngomong tidak. Ada ini video lagi itu dia. Jadi Pak kan ka Tipayun teh jadi nu handap teh kitu sisina teh diboledan. Heeh, jadi kapuak heula karena boleh tah si berak teh kadinya boleh tungtung nama teh bener, bapak ada curug kehujanan teh ya, kayaan kehujanan, panas. Surawat bulan sini. Dan sayang cuacanya dan cuaca buahan. Jadi hanya kulanan, buat animal, nanti buat dia dikali. Anu pas aya hujan ieu teh geuning Mang sakali 2 kali teh ya. Pas aya hujan sekali 2 kali. Dia langsung alhamdulillah. Naon? Memang ti pagi tadi. Pagi. Nah, panen naon Pak? Oh, kira lah. Terong. Pan halodo terong mah ya. Terong panen. Kemari kasih aku. Kemana ya terong? Di rumah. Kemarin mah ya buat dari ribu. Oh, 25 ya gitu. Kalau yang 2 kali misalnya. alhamdulillah. Boleh habis mah terong. Nah, nu amang ge pas abi ka ditu ngecek teh. Buka bala-bala ge apa di handap teh tanya. Musek teh anu pas asa buka rokok we abi mah. Aslina apa eta lamun katinggang ku hujan, jigana eta buahna rengkep eta jeung batangna. Ada beli itu. Rengkep eta lamun Untuk bayi saya Pak. Ini babad ini. babad diganti. Ojek di atas ada di. Olah heula amang. Di rolling lah. Di roy. Balik juga mana. Bilang ngalakar jagongnya sih. Iya. Ini mana pucuk mah? Kan kena pucuk ya. Aduh. Jadi kemarin teh di Dubaran sih. Dan ninggal. Gerayu. Ya, Man. terlalu ada pucuknya dari. Keluar Pak. Kemarin keribat abel, abel, beren kiri lah. Alhamdulillah hujan panas sore. Mitra petani dari Apa ini mesti ngebentuk. Bentuk. Kemarin sih kemarin. Ya, emang semua ada apa pucuknya ya doi. Muncul. Ah iya sakit ya. Oh, Nah, korban gitu.
hampir sarua nya. Jadi buat. Nu penting mah cek abg nyamangnya. Bahasa abi ku abi di CK itu nu penting mah batang ya be. Batang. Ngomong kan itu batangna marantep. Kemarin itu saya prediksi lain penyakit, jadi kemarin itu kan cuaca kepanjangan cuaca yang Nino kemarin, Ya. terus dirubah jadi cuaca El Nina. Turun itu ngandung nitrogen sulfa oksida, nitrogen oksida pembakar. Tutung daunnya tuh. Tutung, kami Pak mau aya gitu nu sawareh teh aya. Oh, da bicara bapak aya Bapak. Angkat bieu teh Allah sing teh simut keur dieu sing Allah. Andi tuh Bapak. Ari sudah negeri kuat. Sudah meri. Apa ini? Ayo ngopi lah. Dengan rokok. Iya, siap. Dengan cek lebetna. Dengan cek lebetna. Hah? Ngecek nu kalebetna. Wah, lah ngan terakhir masalah. Lagu aya bentangan bawa si bapaknya. Lagu aya bentangan bawa si bapak. Oh, geus aya bentangan. Lamun aya engke. Oh. Iya mah minggu ieu aya nu kalah. Soalnya nu ya geus aya nu kalah, Mang. Pasti minggu itu kan aya pasti mah. Kayak lah abi kayak itulah. Ini mah orang ngopi weh lah. Diarep-arep di kamari jawa teh mana nu teh ka dieu teh. Apa di sore bunga hujan. Oh. Pada wengi aya hujan langsung ya. Aduh. Siap. Ngopi lah ini mah ngopi lah. Ngan anu dia diambil terus si bapak eueuh. Naon? Ka dieu teh kitu dieu teh. Akan JKBG kan Indonesia ieu. jatahna lamun pagi kudu pagi pisan, lamun sore sekitar jam 4. Jadwalna kosong. Nah, ngopi heula menina ieu mah, ngopi. Jadi pas kemari dicek ka ditu teh anu amang mah posisi batang mah memang alit. Eta teh kan ku sabab nanti teu kakenaan ku cai teh ya, ku sabab caina ieu teh nya. Tapi nya najan batangna alit. Pas datangna hujan, kayak usum hujan, Ngabengkak ieu. langsung ngebengkak batangna, bray geraso. Lamun batangna kecil mah biasana mah akar teu kuat. Geus akar teu kuat, langsung busuk. Heeh. Tapi tanda-tanda busuk mah Pak, di itu teh aya Pak, sehat Pak karacil ge. Batangna gede, Pak. Henteu, justru karacil itu teh, nya kecil. Nah, terus asumsi abing kayak begitu pas datang hujan, langsung bakal itu mah Akar. megar. Dan naon mang nu penting mah sehat we ieu na batang jeung ieu na daunna. Antak cek abg kan nu amang mah itu masih mending sakitu mah nya bagus. Kita tuh sawah, jadi si tanah teh pan badak teh hideung itu Mohon. hideung. Halus Pak. Jadi Nah tuh tanah sawah teh atuh Pak, lamun jeung ieu na mah kandungan. Cuacana mah kieu, ieu teh tepi ka dieu tuh Pak. Ieu teh tepi. Jalurna mah sami tinu ieu nya. Dulur teh. Nu kamari Jangan naon ngabis realkeun kana caikeun, ka ditu waduh teu pegat. oh caina teh sami tinu jalur ieu. Oh, nya nya. Kaum ieu. Iya, ini. Hah, ngopi heula aduh. Oh iya. Mana atuh Pak? Nu penting mah non ya daunna sehat, batangna sehat gitu. Da katinggal tuh dina ieu ge najan aralit tapi cangker. Berarti daunnya lu beuteuk kudu daunnya. Ayeuna leubeut. Leubeut Pak daun mah. Kalau mucuk ka kaluhur tah, kan bisa tos ieu teh bisa disemprot. Semprot danah. Oh, anu kieu Pak. Cuman Gaya gejala ieu tah kan bieu ditempo teh. Oh, si meuh teh kahujanan teh jadi ti bangsa aya nu ti tegah di teh nyerang ka dinya apa? Sumber badak. Oh, keur manu lain. Oh. Keur manu lain mah teh pelak gedang meureun di dinya gedang. Lompat ka dinya. Yo, tepat tuh aku non. Kayak tau tepat tuh.
Wah abdi yang abdi lah mah tuh rumah tuh buburu jangan dan Ayo, ngastor bisa. Hah? Ngastor. Nah Hector bisa deh Boleh nyewa ya. atau merenan lamun ngilu di dia ari di itu kebon kumaha tenang tenang kumaha nya anggar we da kudu ka ieu oh ka ditu ka dieu nya eta mah hayu mun dina Ini kalau nggak ada pilihan cara kayak gini, ibaratnya nggak semangka, jadi dibuat urai, Lama itu nih buat hiji, imbak nih bulan 10 hari lah siapan. Imbak deui. teh ngomongnya lamun rencana melak mah mun rek disarebukeun tapi tong wah kaketang kudu kabalikeun heula nu eta ulah ka ieu ketang 500 we heula kan badi tunu kosong ningan teh sarua 450 makan banget kudu nuntas ulah kuluan dia nih nya ulah kuluan kulan ngaren aja ngaki Ya. Namun berkelanjutan melak gedangnya. Namun nggak semursi, misalnya kita kayak kenal hasil. Ngurus beda jeung anu kakak sebelah jeung ngurus dia. Kalau kan balap harus ngurus harus. nya tentunya Pak benar oh jadi anu tos buahan mah rada kabaikeun Abe. baik guys oh naon-naon oge eta nu keur mujahna ieu dan kan biasana mah kan leuwih resep keneh kanu keur buahan kan kita mah Malik atuh kalau dina pikiran aja eta udah geus sidik gitu hmm bukan urang ngurus budak nya nya ah zaman geus dewasa apa urang kan ulah mah kumaha oh lamun alhasil alus. Ya, nya. Recek deh. oh jadi kagak nyot kuno leutik Keur banyak tumbuh teh resep pangkop lah kan mah. nya 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 Udah hambak deui. nah didinya berarti hawa kudu ditahan nanti Tapi beda jeung anu misalkan gagal ya. Mana tuh dipacu aduh. Nggak teruk. Gede kamu. Sajajar. Nyemai sorangan tuh. Nyemai sorangan. Ngomong sorangan. Ada bini aja, coba. barang we tuh Nyemai sorangan. kan sampai keur dieureunkeun heula ya dinu si bapak ada yang ngipuk engke barang we tuh mun eta mah Gini loba. Lokal. Bae. Bini ieu. Jadi abi mah resep bini ieu jeung di toko mah, Pak. resepna kumaha tah anu ieu Abdi mah resepna ieu jeung di toko mah abdi mah. resepna kumaha Aya nu tidinya 1.200 dina eta jadina 300 siki kan. naonna Terus masalah dina virus. Jadi imang sebetaheun teh ya. Iya. adaptasina Adaptasi disebutnya. lamun cek urang Sunda mah geus betaheun berarti oh Jurus adaptasi. kan lamun secara bahasa naon teh pertanian mah adaptasina hiji adaptasi kedua genetik ieu teh kuat jadi cocok di urang Yo, kita. Ayo. Kopina. ngopi siap majangkeun ya kadongkapan tamu di mana mang di Rajana belah mana ya deh komplek Pabuaran atas nama saya mang Tapi nya Pak Ade Mang Ade kemari tanam pepayana sarang si bapaknya banyak bulan Februari sama yang di belakang barusan nuamang teh 500 pohonnya 500. Itu sama anu si bapak mah 300 nya banyak 300 sama satu umur cuman dua-duana harusna target panen bulan Agustus ayeuna ku sabab cuaca tidak mendukung gara-gara cuaca tidak mendukung ya Kan bulan 2 kilo 4 5 genep 7 8 harus nanti padahal kan Agustus dicak ieu. Tapi 8-nya ku 8 akhir. Jadi pas 7 bulan itu 8. kamari kan ngecek anu di Pasegan kamari kan jeung si bapak teh ngecek anu di Pasegan
terus abi ngecek meureun kan amang kamari kan, tapi sakitu mah nya alhamdulillah lebih aya anu malak Pak. di belah mana Kieu nya kulenan Bapak aya 200 tangka cenah. 200 tangka Nah, tapi cenah ku urang Pasir Game dia teh saha dah. Bapak kana urang Pasir Game. Pasir Jamet teh belah mana Pak? Benar dirinya. Ini Jadi kabitaeuna teh pertumbuhan nu abdi. Bagus ya dieu. Oh Lamun eta Pak eta teh anu seket abdi teh nu ayeuna teh ngareneng pisan jeung abdi. Eta 450 tumal. Lamun ambil berhasil dia pertumbuhanna bagusnya eta lah masalah kadang kumaha ramena kan. mohon Padahal pertumbuhanna heula. Nah eta Pak aya nu miara nama Pak. Udarnya mau kapiara Pak. Da ilegal-legalnya teh teu urus teh ya. Anu Pak Haji ya, Pak Haji urangnya urang Cimahi. Ada sawah saampar. Tah area teh di paikeun di kota teh ku tukang ieu, ku tukang taleus eta teh Bogor. Tah teh teka urus eta ngaji jemrung. bala. Waduh, eta udah jualan hade. Tapi si bapak ge lamun cikeuna mah Ternyata kudu ingkeun jelema hiji di dinya. nya eta di dieu kan lamun cikeuna mah encan di dieu rencana penanaman oge kan anu di dieu encan Bapak betah. cabang oge kan anu di ditu deui anu di mana Pak Ciparainya Ciparai san Ige masih kena pembagianna masih kena ieu mun cikeuna mah kayak paling nunggu-nunggu ieu nya nya lamun cikeuna mun aya kesempatan nya meureunan ieu atuh entos ya ku amang atuh sakalian Amang cuman padahana amang. kan nunggu heula hasil nu eta Kan karuhan pan jelas keneh. oh tinggal nunggu sabaraha ieu deui Kontakan talusna teh. Iya mun Pak. Enggak.